budak macam iso nu digawe di luar negeri, kamu dipanggil jeung abi, geus balik ke lembur kan? Syukur atuh geus menang mudik meureun mentak saya di lembur ge. Terus manehna teh ngomong bahasa Inggris, bisaan sih Akang teu ngarti abi mah. Ya pantes atuh Nyi. Kapan sapopoeun ge ngomong bahasa Inggris meureun? Kumaha teu jago atuh. Terus cek manehna teh di ditu mah cenah ceuk budak bolon ge, budak leutik geus jarang bahasa Inggris. Ya heueuh atuh Nyi. Ya pantes we jago bahasa Inggris. Kan lembur dan ditu modal urang jadi dia baru leutik geus bisa pintar bahasa Sunda gitu. Seru keneh teu beda. Mana mah bahaya mah. Abi ge hayang bisa Kang bahasa Inggris yang diajar wacarana nya gampang bahkan ya. Ya tinggal diajar gampang ai hayang bisa mah. Nu penting mah geus apa kuncina Kang tuh bisa gitu. Ah cok wadul geuning Mang Udung teu bisa bahasa Inggris. Da sapopoena kan ngeueung kunci Inggris. Lain kunci Inggris eta atuh yo. Eta mah jangan bengkel. Cek Akang tadi cenah asal apa kuncina. Kan kunci Inggris lain kuncina. Maksudna teh kunci ya gitulah diajar apa kona mah. Iya Kang ge. Ah Akang ge tos nu bisa bahasa Inggris. Bisa cantik mah. Mas smoking. Welcome, gesen gitu. Geuning apalan pinter si Akang teh teu nyangka abi mah.